Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 22 ya. Wal maqalatu sabi'atu ari maqalah ka-7 qala ngadawuh Sah Umar radhiyallahu anhu amin. Al-buhuru ari pirang-pirang lautan ayat tis'atu tegas nama lega. Al-jami'atu nu ngumpulkeun eta arba'atu aya opat. Lautannya anu sakitu legana teh aya opat. Wina anwa'i tina pirang-pirang macem. Al-hawa tegasna ari kahiji ari hawa nafsu eta bahrud dunubi. Lautan dosa. Duh ya Allah ya Rabbana. Lautan dosa teh nyaeta aya hawa nafsu, aya mailanu nafsi. Condongna ayeuna hate, condongna nafsu ila syahwatiha kana syahwatna. Tuh nya nu ngajorong syahwatna itu nafsu min goiri tolabi syar'i tina salianti nyuprih kana syara eta jami'un ngumpulkeun lidunubi kana dosa. Di mana ayeuna syahwat geus didorong ku nafsu, syahwat rasa hayang urang kana setiap perkara rasa hayang didorong ku nafsu, maka tina anu henteu aya disuprih ku hukum syara mun tas dina hukum syara eta teh kaya-kaya ngumpulkeun kana dosa. Jadi ulah misagala kahayang teh ulah sagala kahayang kacumponan sabab lamun sagala kacumponan akhirna teu bisa syukuran, bisa jadi eta hawa jadi bahrud dunub gitu. Jadi bahrud dunub kenna teh. Wan nafsu sareng ari nafsu eta bahru syahawat. Tuh ari nafsu teh eta mangrupakeun lautanana kahayang, kanikmatan gitu nya. Jadi tadi teh lautan dosanya eta cenderungna nafsu kana kahayang anu teu sesuai jeung hukum syara eta jadi lautan dosa. Ayeuna nafsu lautan syahwat disebutna dorongan kerpikeun neangan kana kanikmatan jasmani tingali geureuy. Ai an nafsu ari nafsu eta al amaratu marentah. Wa ya sareng ari itu nafsu amaroh eta alati anu tamilu anu condong. Itu lati teh ila tabiati kana watak al badaniyati nu bangsa badan. Tuh, anu setiap perkara anu condong karena watak bangsa badan. Kahayang teh badan teh ninikmatan gitu tah. Wa tamurun akhirna marentah itu lati teh nafsu teh. Tabid biladati kana ngeunahan tah eta teh jami'atun ngumpulkeun li harokatin nafsi pikeun gerakna nafsu pahiya make nafsu eta makwa tempatna makwa syurudi tempatna kagorengan wa manbaul akhlaqi sareng sumberna pirang-pirang akhlak adami mati anu dicela. Jadi kitu kata haroka bergerak tina nafsu geus hawa ayeuna syahwat ayeuna didorong ku nafsu maka bakal terjadi ninikmatan dina urusan dunia nu kadituna bakal poho kupur kana nikmat. Kupur kata kana nikmat maka disebut lautan dosa, disebut nafsu teh lautan syahwat. Nah, jadi lautan syahwat itu dorongan kerpikeun neangan kanikmatan jasmani gitu tah. Kerpikeun neangan terus kanikmatan jasmati eta teh jadi lautan syahwat baru syahwat nafsu teh gitu. Ingat-ingat teh sok kadangna naon di aya hari hawa nafsu teh. Itu sok nanyakeun hawa nafsu teh. Hari hawa teh jati beda jeung syahwat. Hawa teh rasa hayang hawa teh. Ari nafsu mah anu ngadorong kana rasa hayang eta. Nah, jadi lamun ngahiji hawa jeung nafsu teh kadituna bakal ninikmatan dina urusan jasmani nepi ka poho kana urusan nikmat kupur we urang teh kitu. Wal mautu ari maut eta bahrul amali lautanna pirang-pirang amal. Biroi maut mah lautanna amal. Akmari kita lainnya lautan pirang-pirang umur. Jadi lautan umur itu nyaeta kematian. Biroi kalawan ro ail mautu tegasna ari maut eta jami'un ngumpulkeun lil akmari kana pirang-pirang umur. Tapi nushoti bahrul akmali dina eta tetep dina salinan matan mah bahrul akmali lautan amal gitu. Bilami kalau make lam lain make ro. Pahia maka hari itu nusho eta kakoli ba'dihim seperti dawan sebagianna ulama. Al mautu ari maut eta sudukul amal. Ari maut teh eta petikna amal. Eta nya wa kubru ari kuburan eta baru nadamati lautan kana langsaan.
Ai al barjahu tegasna ari alam barjah eta al fasilu anu misahkeun baina dunya wal akhirah eta jamiun anu ngumpulkeun di anwa'il gumumi kana macam-macamna kabingung. Alati anu yataman anu ngarep-ngarep sasohibuha anu bogana itu gumum anasanya na gumum eta latakung teu tumiba ya gumum. Jadi ke bakal karasa disebut bahrun nadamah lautan kana langsaan sabab moal bisa balik deui di alam kubur mah. Pamisah antara dunia jeung akhirat teh nyata pan al mautu babun kulun nasi dakhiluna. Jadi setiap manusia pasti bakal asup dakhilunahu bakal asup kabeh manusia teh ka alam kubur kana maut bakal kana ke dinya tah rasana langsa urang ibadah teh benar-benar teh otak disebut bahrun nadamah kubur teh geuning saur Sayyidina Utsman mah al qabru awwalu manajil mukmin. Kuburan teh mangrupakeun hiji awal terpikeun patempatan jalma nu iman. Pain naja pamabadahu aisaru minhu. Lamun salamet di alam kubur, maka urusan sabada kubur bakal leuwih gampang tinimbang saenggeus kubur. Pailam nyanju tapi lamun teu salamet di alam kubur, pamabadahu asadu minhu. Jadi urusan saenggeusna di alam kubur bakal leuwih repot nu luar biasa. Mata kurang kudu bener-bener tah di alam kubur. Urang bener-bener neangan bekal kumaha terpisahkan bisa lulus di alam kubur. Sangkan kadituna leuwih gampang urusanana di payunan Allah. Jadi kita tah aya 4 lautan, hiji hawa bahru dunub, ayeuna terus nafsu bahru syahwat, terus di maut bahrul akmar, kubur teh nyata bahru nadamah. Mudah-mudahan we urang sadayana diraksa ku Allah sehingga pokona mah di dunia di akhirat sing meunang karidoan Allah. Wal maqulatu saminatu ari maqula anu kadalapan etaan Utsman radhiyallahu anhu. Wajadtu manggih kuring teh saur Sayyidina Utsman ya. Manggih kuring teh halawatal ibadati kana amisna ibadah. Fi arbaati asya dina 4 pirang-pirang perkara. Ye kuring mah manggihna amisna dina ibadah dina 4 perkara cik urang kumaha geus ngasaan manis teh dina ibadah teh. Awalu hari kayjina tina arbaah eta fi ada iparo idillahi. Jadi Sayyidina Utsman mah ngasaan ayeuna amisna ibadah teh dina ngalaksanakeun pirang-pirang farduna Allah. Tuh, farduna Allah, salat, puasa, eta teh nikmat luar biasa. Tapi ka Sayyidina Utsman mah salat oge bisa ngahatamkeun Quran dina sarakaat. Itu luar biasa Sayyidina Utsman. Wa huwa itu mah itu yasiriha tegas nama anu gampangna itu paroid wa asiriha atawa nu hese jeung nu hesena. Nu hese nu gampang nikmat we. Ibadah teh kitu teh eta Sayyidina Utsman. Urang mah heuh salat gadang hoream ya Allah kumaha bari tunduh mah ya Allah ya Rabbana. Ampura dosa Gusti. Anu kumaha puasa doh. Kumaha puasa sunat mun teh era ku batur mah kadang-kadang kitu jauh urang tina sakasampuran. Hese euy tapi mudah-mudahan we ku Allah dibuka sehingga urang bisa ngasaan kumaha nikmatna urusan ibadah. Amisna ibadah teh sapertikeun kumaha. Wasanil kaduan eta pizdina bi maharimillahi. Jadi ngasaan nikmatna ibadah teh Sayyidina Utsman mah dina nalika ngajauhan sagaru papaharaman Allah. Nikmat luar biasa. Yang karantina hawa nafsu teh nikmat luar biasa. Sogiriha rek anu leutik anu maharim teh wa kabiriha atau anu gede nikmat eta. Mudah-mudahan bisa ngasaan urang. Wasali surung katiluna eta fil amri dina marentah bil ma'ruf kana kalusan urusan amar ma'ruf nikmatna luar biasa saur Sayyidina Utsman wa huwa ari ma'ruf kuluma eta saban-saban perkara yasunu anu alus itu umat pisar'i cek agama pokona setiap nu alus marentahna resep sanajan meureun naon rintanganana sanajan ayeuna urusanana eueuh ti hangkopeah resep pisan Sayyidina Utsman mah kajian pae nu penting amar ma'ruf nahi munkar. Yang penting amar ma'ruf kitu tah. Wabtigo usawabillahi jeung nyupri kana ganjaran ti Allah. Leuwih resep nikmat eta. Urusan pastabiqul khairat pokona pangharupna Sayyidina Utsman. Wa huwa sati ari itu ibtigo usawabillah eta min atfil illati tina ngatapeun elat alal ma'luliha kana ma'lulna. Elat naon? Tanya ayeuna neangan nyuprihna kariduan Allah. Ta maklum nam dia kan ya ta amar ma'ruf teh gitu di elatan teh kitu ngatapkeun elat ibtigu kana maklul naon maklulna nu di elatanna amar ma'ruf gitu eta panginten kitu
Tah jadi ibtigoa teh maktub eta maktubnya eta maklul di elatanana kita eta tibalik. Amal ma'ruf teh nyata maktub aleh nya eta teh. Jadi ayeuna maklulna ibtigoa sawabillah nu di elatanana eta amar ma'ruf nahyil amar ma'rufna gitu. Warobiu arina kaopatna eta pinahyi dina ngalarang anil munkari dina pamunkaran. Amar ma'ruf nahyil munkar eta teh ngajadikeun kanikmatan dina urusan ibadah. Wa huwa itu munkar eta perkara laisa nu teu aya pihi dina itu mak naon ridhollahi taala. Karidoan Allah taala. Min qaulin tina ucapan au fi'lin atawa padamelan eta pokona mah teu ngadatangkeun kana ridona Allah disebut munkar. Wal itqa'u tuluy ngaraksa ail ihtirasu tegasna ngaraksa min godbillahi tina benduna Allah. Wa huwa itu itqa eta min atfi sababi tina ngatapkeun sabab alal musababi kana nu disababan. Tu aya nanya ngaraksa tina nu dibenduan ku Allah. Eta teh atap sabab kana musabab. Ku sabab ayeuna ayana amar ma'ruf nahyil munkar. Nah, eta teh jalma teh ngaraksa kana ridona tina benduna Allah. Ku sabab ayeuna urang teh nahyil munkar, maka eta jalma teh ngaraksa tina ridho tina benduna Gusti Allah. Kitu tah sebenarnya. Dina urusan atap maktub teh heueuh sok lah meliurkan. Wal maqalatu tasiatu ari maqala kasalapan eta qala ngadawuh sayyiduna Utsman Aidon radhiyallahu anhu amin. Arbaatun ari opat minal khisoli tina perkara dohiruhunna ari dohirna itu arbaah eta padilatun jadi unggulan. Aya khairun tegasna ka alusan kasirun anu loba. Wa batinuhunna sareng ari batinna itu arbaah eta paridotun anu dipardukeun. Ay wajibun tegas nama wajib. Jadi aya opat perkara saur Sayyidina Utsman teh anu dohirna jadi kaunggulan jadi padilah tapi jero-jerona batina eta teh kaparduan. Naon bae cenah mukhalitatus solihina tegasna kahiji cacampuran jeung jalma nu saleh ya Allah ya Rabbana. Keun atuh cacampuran jeung jalma saleh teh bisa urang ngumpul langsung atuh minimal urang teh bisa aya nama lewat WA lewat HP kumaha we carana anu penting ulah putus hubungan jeung jalma-jalma nu saleh. Ai alqaimina tegasna nu ngajalankeun bi huquqillahi taala kana hak-hakna Allah taala. Wa huquqil ibadi kana hak-hakna hamba. Eta jalma saleh teh kitu, hak Allah dijalankeun, hak hamba dijalankeun. Eta padilatun eta teh jadi kaunggulan. Jadi padilah keur urang mun bisa riungan jeung para ulama, para solihin. Wal iktidau ari turutna kasok bihim ka itu solihin biap alihim dina pada melanana wa as-solihatinu soleh eta paridotun eta mah fardu tu dohirna mah eta teh padilah da jadi kiparat dosa cacampuran jeung jalma nu soleh teh bakal nyapaatan ka urang turutna eta mah ngrupakeun kawajiban segi makniyah eta buat batiniahna wa tilawatul qur'ani sareng ari maca Qur'an sareng kaduana maca Qur'an eta padilatun jadi padilah. Maca Quran teh jadi padilah. Wal amalu ari ngamalkeun nabihi kana itu Quran aya bima tegasna kana perkara fil Qur'an dina Quran minal awamiri tina pirang-pirang parentah wa nawahi sareng pirang-pirang larangan eta paridotun fardu eta teh euy. Fardu eta teh kaparduan. Wa ziyaratul kuburi sareng ari ziarah kubur. Oh ziarah kuburnya ieu teh jadi mubtada kumaha di ieu. Muho jadi iya nya kita as-solihina eta padilatun. Oh padilatun mah eta khobar tina mubtada nu dibuang. Nya euy. Ibadah berarti nya teh mukhalitatun nya eusina eta nu opat teh mukhalitatun tegasna kahiji. Nah, kitunya watu padilatun. Jadi padilatun mah ari itu tilawatul Quran eta padilatun. Wal amalu ngamalkeun geus eta wa ziyaratul kuburi padilatun. Jadi aya kuburi solihin tegas nama ziarah ka kuburanna jalma nu soleh eta padilatun jadi padilah. Wal istidadu sareng ari nyawis-nyawiskeunana laha pikeun itu dukhulul qabri aya tahayyuu tegas nama nyawis-nyawis li dukhulul qabri pikeun asupna ka kuburan bipilil amali ku pirang-pirang amal as-solihati anu soleh eta faridotun jadi kaparduan. Fardu orang mempersiapkan diri ke asup ka kubur mah tapi ziarah kubur mah eta jadi padilah bisa jadi kiparat dosa kan
Ziarah kubur orang ka jalma-jalma nu soleh, hayyin au mayyitin gitu kan ya. Oh ya Allah ya Rabbana. Ilmu ya ilmu lah. Wa ziyaratul kuburi sareng ari ziarah kubur eta imali mujarodi limujarodi tadakuril mauti. Bo eta manahangan wungkul-wungkul ngingat-ngingat kana maut wal akhirati sareng ngingat-ngingat ka akhirat patakunu maka kabuktosan ziaratul kubri teh eta biru yatil kubri kuningalina pakuburan min gori makrifati ashabiha bari tin henteu nyaho nyaho kanu ngabogaan eta kubur walau kuburul kafirina sanajan kuburana jalma kafir aulinah widuain atawa karana seubuna ngadua patusanu maka disunatkeun tah itu ziaratul kubur teh likuli muslimin kasaban-saban muslim awali tabarukin atawa pikeun ngalap barokah patusanu maka disunatkeun tah itu ziarah kubur teh li ahlil khairi kana ka ahli kaalusan awli adai hakin atawa keur pikeun nyumpunan hak kasodikin sapertikeun ka sobat waladin sareng ka bapa. Jadi kieu ziarah kuburnya eta teh kaparduan naon nyawis-nyawis keur pikeun asup ka kubur teh eta fardu. Ziarah kubur naha rek tadakur maut rek ingatnya tadakuril maut urang ingat kana bakal maut atau ingat-ingat ke akhirat maka ku ayana ziarah kubur ningali wungkul ningali urang teh ka kuburan tanpa nyaho urang sadi nu ziarah kubur teh sanajan di jerona eta pakuburan teh jalma kafir maka urang di dinya teh kudu tanya kudu lamun teh mah sakira-kira eta ziarah kubur teh jadi tadakur maut kudu urang teh atawa rek ngaduakeun keur pikeun jalma nu muslim kudu di urang teh ngaduakeunnya atawa rek tabaruk menang di dinya rek tabaruk urang teh ka ahli kaalusan ka guru ziarah kubur teh ka para wali atawa karena nyumponan hakna nu jadi babaturan ziarah kubur ka babaturan atawa ka bapa tah eta teh teu jadi masalah menang baik ziarah kubur teh wa yadatul marid sareng ari ngalongokna jalma nu gering sareng ngalongokna jalma nu gering eta padilatun jadi padilah wa ittikhadul wasiati sareng ari nyawiskeun nyieun wasiat eta paridatun fardu. Jadi lamun ngalongok nu gering bere wajangan kurang teh sing sobat lain wasiatkeun we sing tenang. Engke ari harta jeung budak mah ka urang titipkeun lah gampang. Sok we sing tenang geus ngalongok mah ajroil. Ulah kitu we. Jadi bukan maksud wasiat teh sok silih sobaran disobri wasolah kan si sobat jadi urang teh mere semangat gitu we terus eta teh mangrupakeun kaparduan eta teh ari ngalongok jalma nu gering eta mah padilah kerbikeun urang ulah ngadau ka Nabi sallallahu alaihi wasallam al mahrumu ari anu diharamkeun anu dihalangan eta man jalma hurima anu dihalangan si iman teh al wasiat tina wasiat al mahrumu tegasna anu dihalangan minas sawabi tina ganjaran wal khairi jeung tina kaalusan al adimi anu gede eta manjal mana anu nyegah si iman mina wasiat tina wasiat. Jadi nu nyegah kana ganjaran jeung kana kaalusan nu gede teh jalma teh sok tara saling wasiatan, tara saling titipkeun. Kuduna mah silih wasiatan urang teh. Rawahu Ibnu Majah Anasnya. Wa qala ngadau ka Nabi sallallahu alaihi wasallam man sing saha jalma mata nu maot si iman ala wasiatin netepan kana wasiat jalma teh samemeh maot teh geus bebenah ye kade budak masantren kade maneh teh kudu bisa jadi tulang punggung kade maneh kudu bisa jadi jalma manfaat bertanggung jawab kitu dah wasiat heula samemeh maot teh ala sabilin netepan kana jalan nu bener wa sunnatin jeung kana sunat Kanjeng Nabi Nabi kan samemeh maot teh as-shalah gitu kan wa tuqo sareng kana katakwaan wa syahadatin sareng kana syahadat wa mata sareng maut si jalma magburon barina dihampura lahu pikeun di jalma. Jadi di mana urang rek maut tanya teu maut ge urang terus silih wasiatan. Mudah-mudahan silih wasiat eta ngajadikeun hiji sebab anu jalma kan illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jalma nu moal rugi teh salah sahijina jalma anu silih wasiatan dina kasobaran jeung dina jalan kaalusan. Mudah-mudahan we urang termasuk jalma-jalma ayeuna silih wasiatan sehingga urang sadayana kenging ridona Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Dilajeng urang ngopi, hayu urang ngopi.